Pamirsa nu mulya, cunduk waktuna kana acara warta dina bahasa Sunda anu dipidangkeun ku Simkuring Teisha salaku pamawa acara. Simkuring Jeska salaku pamawa acara. Nggaran Karawang ngantisipasi masalah runtah alatan kahuruan TPA Jalupang. Pemerintah Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat ngantisipasi masalah runtah anu timbul tina kahuruan di tempat pembuangan akhir TPA Jalupang Sabtu 28 Oktober berang. Tangtosna kagiatan mijen runtah di TPA parantos kaganggu nanging samentawis ayeuna urang fokus kana progres pemadaman, saur Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang, Wawan Setiawan, nalika dihubungi di Karawang Minggu. Tim pemadam kebakaran anu ngawenkeun aparat Badan Penanggulan Bencana Daerah, TNI jeung Polri masih usaha pikeun mastikeun kahuruan lumangsung di TPA Jalupang anu aya di Desa Wancimekar, Kacamatan Kota Baru, nepi ka poe Minggu isuk-isuk. Wawan nandeskeun, proses mareman kahuruan dina fasilitas nandeun runtah teh paling dipikaresep. Moarengse dina hiji atawa 2 poe. Dina mangsa kahuruan, runtah teu bisa diangkut ka TPA Jalupang. Dina kaayaan kitu, runtah bisa ngumpulkeun di tempat nandeun runtah sementara. Urang geura neangan solusina. Urang neangan alternatif mijen runtah, cek Wawan. TPA Jalupang legana kira-kira 10 hektar. Tumpukan sampah di fasilitas eta ngakontel jangkungna kira-kira 15 meter. Kepala Divisi Pemadam Kebakaran dan Penyelamat DPD Kabupaten Karawang, Rohmat Ilyas netelekeun. Luhurna tumpukan sampah dina wewengkon TPA Jalupang nyababkeun patugas-patugas parem.